keistimewaan saur Imam Ghazali radhiyallahu anhu urang dikeresakeun di irodah qoloh Rabbul Alamin boga anak rek 2 rek 3 rek 4 rek 12 rek puluhan rek lalaki rek awewe ibu sar bapak sadayana mung ukur 2 rupa hiji litabaruk nomor kedua lisafaat naon kiai disebutkan litabaruk jeung naon hartina jeung nu kumaha bentukna lisafaat hartos litabaruk kepada mastar tina tabarroka ya tabaruka tabaroka biar madi tabaruka juga sangi asli zaman balik kobok ya litabaruk ngalap berkah di saha teh Kang ari indung bapak bisa ngalap barokah di anaknya bisa nu kumaha carana nu kumaha contohna indung bapak lain anak ngalap barokah di indung jeung ti bapak tapi bapak bisa ngalap barokah tinu jadi anak ieu teh kumaha pas pabeuli teh kiai urang jelaskeun Bapak Ibu sadayana saur Imam Ghazali dia keuntungan keistimewaan urang dikeresakeun qoloh Rabbul Alamin boga anak teh 2 kauntunganana nomor kahiji tabaruk hartosna ngalap barokah tisah apakah indung bapak di anak apakah anak di indung bapak hapunten palabah di rumah lain anak di indung ti bapak tapi indung bapak ngalap barokah ti anak nu kumaha anakna hapunten Bapak Ibu sadayana bisi bapak Pak Mawati Payun ngagaduhan putra putri anu soleh tur solehat jadi diantos bidu'ail waladis bidu'ail walisolih ida mata badah saur Imam Ghazali ibu teh ya Rob paheula teh ngabiayaan anak bapak ujang nyakolakeun anak bapak ujang ngajikeun anak lebih ka bisa bapak ujang anak teh bisa maca alif-alifan bisa maca Al-Quran bisa wiridan bisa jampe sholat bisa jampe wudu bisa hadiah ladang syariat Pak Ujang maslahkeun anak ka kiai supaya anak ngerti di bidang agama nyahoan halal jeung haramna supaya anak urang apaleun jampe wudu supaya anak urang apaleun bab ibadah supaya anak urang ieu apaleun ka Allah jeung ka Rasulna supaya anak urang bisa hadiah supaya anak urang bisa ngaji Al-Qur'an Pak Ujang mau teh ninggalkeun anak eta anak geus beres salat ya astagfirullahaladzim wali walidayah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal wapan sunat ibu bapak tiap beres natapan fardu urang ngaos istighfar teh di luang sulah ngan kade tukang ngadoa ari ngadoa getol ari ngadoakeun ka indung ka bapak jarang kade saur Imamul Ghazali radhiyallahu anhu ketika seorang manusia di alam dunia ahli ngadoa ahli dikir, ahli wiridan, ari wiridan mah osok getol, ari ngadoa mah osok ngantara daek nempelkeun doa pikeun indung jeung bapak saur Imam Ghazali. Hapunten ketika seorang manusia, seorang jalmi getol ngadoa tapi tara daek nempelkeun doa ka indung jeung bapak maka saur Imam Ghazali pang bedegong-bedegongna jelema di alam dunia ari ngadoa osok ari ngadoa mah getol ari wiridan mah getol ngan kacek tara daek nempelkeun doa pikeun indung jeung bapak sabab indung jeung bapak teh eta teh asalna urang teh sababna ayana urang moal aya urang lamun eueuh indung jeung bapak ayana sagede kieu teh sababna ayana indung jeung bapak mata lamun hirup jangka sih hayang barokah hirup hayang barokah ilmu hayang barokah rezeki hayang gampang usaha jeung sajabana sing hade hormat ka indung jeung ka bapak hormat ka guru geus teuing ilmu hafal jabrok pangkat jeung sajabana badag haus jeung sajabana eueuh goreng anu ka babalagu muadarna ge husnul fatimah bisi ieu deurah ieu nyalutak kulo sadeu mah jelema geus beunghar pangkat geus luhur ngaji geus pinter ka indung ka paueuh haraga ka indung ka rumah sajelema teu boga rumah sajelema cicep begijak nage sapedog urang geus jelema nu boga pinter tingali moal aya urang lamun eueuh sabab aya indung bapak aya nasariya aya indung bapak wajib ngahormat jeung tilawat ka ibu sinarang matak bapak ujang ayeuna ngayakeun tasa kurebini mah Rabbul Alamin
henteu nabuh dangdut, henteu nabuh golek jeung sajabana rek mupruk murang kalihna supaya murang kalihna jadi waladul sholihun amin ya rabbal alamin. Sawab sok Imam Ghazali ya ingat ketika di alam dunia jelema urang indung bapak ngajikeun anak indung bapak ialah ngajikeun anak kajengan ialah kajengan titip anak supaya anak abdi bisa baca Al-Qur'an, supaya anak abdi bisa menjaga sholat, supaya anak abdi bisa hadiah lah ketika Pak Ujang maot lamun teh masih nyai maot teh heula ninggalkeun anak daekeun sholat, ninggalkeun anak daekeun ngaduakeun ka Pak Ujang ka indung jeung ka bapak. Saur Pak Ujang di jero pakuburan ya Rob Gusti nu agung. Abi melaan anak teu sia-sia, abi melaan anak henteu hanjakar, belaan motong sapi keur ngeureut baheula, belaan ngagadekeun sawah abi syukuran, belaan ngahutang nganyuk nepi ka bana abi beak ceuk paribasana modal jadi anak ayeuna abi karasa nikmat bahagia Gusti ya Rob. Abi syariat bisa bahagia jero kubur, abi bisa bahagia jero kubur ku barokah doana budak anu soleh ketika indung bapak geus maot ibudak daek ngadoakeun ka indung jeung ka bapak disebutkeun litabaruk ngalap barokah indung bapak doa dijadian anak. Lamun ibu ramana mangantunkeun ti payun ninggalkeun murang kalihna ti pengker bari budak soleh di Kang daek ngaji daek sholat ceuk Bapak Ujang teh ya Rob karaos nikmatna abdi syariat berkah doa nu jadi anak abdi teh jadi bahagia jero kubur teh nu tadina poek jadi caang nu tina rupat jadi lega nu tadina sangsara jadi bahagia ya Rob. Mugi-mugi anak abdi di alam dunya teh Gusti panjangkeun umurna Gusti mirik rezekina sing digampangkeun ya Rob sareng panjangkeun deui turun-turunanna Gusti ulah waka dibaotkeun anak abdi sehingga can menikmati seperti kebahagiaan abdi eta indung bapak sajan geus maot tetep ka anak mah ngaduakeun ibu kade bak malam Jumat lain joget lakukan biar entar nah ada ngaji yasin Masya Allah ya Rabbal eta lita barokah ngalap barokah nu jadi indung bapak tina doa nak nu jadi anak anu soleh ketika maot ti payun ibu Rama ngantunkeun murang kalih incu buyut nu soleh tur saroleh. Hati ya Allah cek kurang teh teu sia-sia Gusti ngamodalan anak teh teu sia-sia nyakolakeun anak teh teu sia-sia masantenkeun anak teh Gusti abdi teh ridho baheula waktu di alam dunia teh belaan huap diduakeun belaan henteu kolot belaan anak pantunya bapak ari ka anak masarea geuninganan kajian teh henteu kolot belaan jeriang nu jadi anak eta kanya kok indung bapak kalau jadi anak lamun dibandingkeun masyaallah ya Rabbana ya Karim Gustinya luar biasa pek lamun dibandingkan orang rek meuli kanyaah indung bapak ka urang rek bisa komual kabeli ku harakat dunya badagna kanyaah indung bapak ka urang sok bayang tu urang Gusti nang bapak mah geus rumah bet dileutik teh geus rumah tangga ge anger we ka saha balik ka indung jeung ka bapak tersebut. Masalah ayah kasus anak kau nyeritakan anak kan rumah tangga nu geus rumah tangga ge iwati waktu teu boga makasa baik teh ka indung jeung ka bapak resna pamuruan ku bapak korban wani belaan ngagadekeun sawah belaan anak kahayang Masya Allah belaan kumah ayah sapi dijual ayah embe dijual ini belaan kahayang nu jadi anak matak mesakali saur Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa jalma di alam dunia 1000 kali nyen dosa nu sejen moal waka didohirkeun ku Allah siksana kecuali jalma anu biada ka indung ka bapak anu hianat ka indung ka bapak yakin tong nyeritakeun di akhirat di dunya ke dohir siksana ku Allah. Awas Pak hati-hati sing jika apa lagi kadek bisi Allah jangan jalur tak kaidong ka bapak geuningan Allah rumah saurang hirup geus genah rumah saurang hirup geus beunghar rumah saurang hirup geus serba mewah jeung sajabana ya Rob jarabana sing ingat kasep sing ingat gelis
di antara semua aya urang lamun Allah indung bapak aya na urang sabab aya indung jeung bapak wajib dipuja wajib dipunjung maksudna ngahargaan ka ibu sinareng karam eta lain lain okolot bapak okolot teh dong naudzubillah subhanallah dari beliau tinggali riwayat junjungan Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di poe kiamat saur Kangjeng Nabi 1000 ke umat kami badak dosana bisa kali sapaatan asal mawa iman jeung Islam kecuali jelema di alam dunia anu pernah nganyerikeun kana HP indung jeung bapak memeh maotna teu pernah menta hampura heula ka indung jeung ka bapana kaburu maotna dia akhirat teh saur Kangjeng Nabi susah kami oge hese nyapaatanana hese nulunganana kecuali di kudu aya ridho ibu ramana heula di poe kiamat ke bapak masyaallah mata eta lita baruk ngalap barokah jantan lain anak tinung jeung ti bapa ieu ngalap barokah teh saha atuh ngalap barokah teh inung jeung bapa ngalap barokah kitu jadi anak kunatina naon sababiana bidu'ail waladis sholih kudu sabab doana murang kalih anu soleh astagfirullahaladzim Allahumma ghfirli dzunubi li wali walidayya tah eta pak sok dibaca kurang ibu wiridarian ya astagfirullahaladzim li wali walidayya ngocor kan kajang kubur ka indung bapa nu urang apan ceuk ajang-ajengan abdi mah maca istighfar eta teh osokan indung bapa abdi beda aya keneh atuh aya keneh can maot atuh maca istighfar eta sedang kepan ceuk ajengan meureun ngocor gaganyaranna ka indung jeung ka bapa kumaha sih eta pan ibu rama abdi masih keneh aya keneh sedangkeun ari istighfar teh mah dibaca we astagfirullahaladzim li wali walidayya sedangkeun indung bapa urang aya di alam geus maraot saung tong leutik harapan jeung tong putus asa bapak ibu sadayana ketika urang berbuat hade ka indung jeung ka bapa indung bapa urang aya keneh mangka disimpen ku malaikat ditabungkeun ketika indung bapa urang dibikeun ku malaikat tah ladang anak maneh ngadoakeun dibikeun ayeuna oh gitu dari bikin doa hirup kena seperti hayang hirup kena mah hayang hadiah lagi beda pan hadiah kalau hirup jeung hadiah kalau maut beda urang lebaran nganyang ka indung jeung ka bapana abdi mah hapura we usaha keur goreng asma usaha keur corona keur ngajeplek eta baheula masuk panglikeun samping lebaran teh ka bapa jeung ka mamah jeung samping oge jeung tiu oge jeung acuk na ka mamah teh sok ngolikeun jeung ka bapa sampingna jeung kopeahna jeung kokon sajabana hampura bapa mah usaha amneng teh keur ngageplek ayeuna mah moal mere daging sapi moal mere balanyaan lebaran teh moal ka mamah jeung ka bapa teh sumawana panglikeun koko baju samping jeung saja mah rek mere puluh we teu balik na ari aing teh masih di sekolah jor si bapa ieu bedes dah walidah jadi beda hadiah kanu geus maot hadiah kanu geus hidup ya rabbana ya karim Gusti ya tah eta lita baru ngalap barokah kudu anak jadi murang kali anu soleh jadi yakin paujang tong leutik hate kagaduhan duriah teh ka istimewa urang geus apal dibukakeun ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu ka istimewaan urang boga anak ngurus anak tapi ka hese jengkel jeung sajabana ngabiyan anak tapi ka henteu urang melan anak tong leutik hate nu penting anak ngarti dina bidang bab agama karasana engke paujang geus maot urang ti heula indung bapa ti heula ninggalkeun anak duriah bisa ngaji ninggalkeun anak bisa salat ninggalkeun anak bisa ngadoa ka indung jeung ka bapa tak bakal kasa indahna luar biasa ku indung jeung tu bapa ketika indung bapa geus maot kudu anak ngadoakeun dia alam dunia masyaallah ceuk si bapa teh beja Gusti abdi mah dipangmacakeun kuluhu dina malam Jumaah ku anak sakali Gusti dipangmacakeun istighfar ku anak sakali Gusti leuwih bunga dibandingkeun jeung dibere dunya jeung leusina kabeh masyaallah ka mata aya acara haul aya acara tahlil masyaallah eta kacipta luar biasa istimewana kanu jadi ibu sinareng rama nu geus mararawat
Eta urang mah da ahli sunnah wal jamaah bisi aya airan naon kudu aya hal aya tahlil goblok jeung kitu mah tong didenge urang geus we sak mah guru toruk mu baheula wae naon cenah tahlil di mana di loba anu sapu geus tong encak katut tingali guru tingali turuk urang ulah masalah geus we kitu geus sing kuat are bisi ka pengaruhan geus paeh mah paeh nu tahlilkeun sagala edan jeung kitu urang mah ulah kana moal alus sudah wal jamaah sadoa masyaallah ya rabbana ya karim da ieu karasa kaos Kang Ujang masyaallah ya rabbana ya karim bela anu jadi anak engke matak wayahna bapak ibu sadayana anak sakolahkeun anak ngajikeun anak sing bisa diantawi sangaji Quran anak sing tiasa hadiah anak kurang sing jadi anak anu berpandai anak kurang sing jadi anak anu ngartos dina agama jeung dari agama insyaallah ketika engke urang geus maot luar biasa indahna luar biasa nikmatna urang geus maot anak berdoa di alam dunia anak ngaji di alam dunia cek anak yasin inung bapak teh keur di jero kubur teh ya Allah ya Rabb berbangsa eta anak ngaos yasin karek sakitu geus diangkat siksana ku Allah barokahna anak daek ngaji eta sepuh di zaman Kangjeng Nabiullah Isa alaihi salam aya 100 riwayat aya hiji istri gaduh murang kali eta murang kali teh dikantunkeun ku ibuna ibu aya hiji istri ngagaduhan murang kali teras deui eta carogena pupus ibu sadaya tos pupus carogena teras ibuna pupus eta murang kali geus nincak kana usia 7 tahun kudu ngurusna ku keluargana dipasantrenkeun diajikeun ka madrasah supaya ieu anak apaleun kana alif supaya anak ya apaleun kana bismillah supaya ieu anak bisaeun ngaji Al-Qur'an serenkeun ku keluarga saur mama jangan nupi barena nu bebi mama teh nyangakeun murang kali rupina ibu jeung ramana pantos ngantunkeun abdi nu ngurus ku keluargana manawi mamana ampi ieu abdi banitipkeun murang kali tiluhur saujung ramot janab saucap dampal hoyong pangartoseun ieu murang supaya dididik ku agama supaya ngartos kana bidang agama supaya apaleun kalau sareng ka rasulna mangga mama ajengan bae dibade kumaha kumakeun mangga abdi masakeun tuangan supaya ngarti ieu pun anak teh ceuk nu ngurusna mama ajengan dirawatan murang kali dina hiji waktu-waktuna ngaos ka madrasah mangga kasih kurang ngawitan ngaos jeung mama eta budak pantas menepokna make kopiah jeung samping jeung saja barang masyaallah cek mama ajengan bismillahirrahmanirrahim budak nurutan sakumaha lamun nu diucapkeun ku mama ajengan bismillahirrahmanirrahim kakarek budak maca bismillah indungna anu keur disikta di jero kubur ku Allah langsung hayata keneh diangkat ka taman di tahun surga na Allah subhanahu wa ta'ala eta sepuh luar biasa indah luar biasa mata karo segede masih mami karo murang kali 3 ibu neme ntil neme 3 bojo mana neme hiji ya gitu anger we can laku can samahan bojo mah hiji murang kali tos 2 nuju di Taluk Agung 2 di Pasantren tos 2 ngalah ngaraos masyaallah ya rabbana ya karim eta lita barok ngalap barokah kudu anak murang kali anu sarol apaan gitu kan ya tingali di dasar ulama wa awalu wajibin alal aba ta'limuhu anak nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ulida bimakata wa udupina bil Madinah pertama kewajiban nu jadi indung bapak kanu jadi anak teh bapak ibu sadayana lain mita salat sanes kan kitu kau pertama kewajiban nu jadi ibu jeung rama nu ngurus nu jadi eta anak pertama kamu ngadidik teh sanes miwarangna tepat naon atuh nyaeta wa awal wajibin alal aba ta'limuhu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
ulida di Makkah tawadu pinabil Madinah kewajiban pikeun indung jeung bapa kana jadi anak mamatahan teh kenalkeun heula sing terangeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek bapak teh cek mamah na teng di anak budak teh bojina capetang bisa ngawangkong pinter ngawangkong cantam budak karek umur 4 tahun 5 tahun mojehna cadel apa karek bisa diajar ngawangkong sok bari ading dipangkut teh ku mamah di kamar teh bari dieyong lain ieu mah neng kung geura gede geura jangkung geura nyaba ka Bandung wah balik di Bandung beutungna melenu wah lain kitu geus terjama salawat kana mari Kangjeng Nabi teh dipedalkeunana di kota Mekah diutusna oge di kota Mekah teras hijrah ka Madinah pupusna oge di Madinah dipendemna oge di Madinah tah kewajiban pertama ngadidik anak nu jadi indung bapak teh terapkeun supaya henal junjunan urang sadaya supaya apaleun ka nabi urang sadaya supaya uningaeun ka panutup urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Kangjeng Nabi teh aslun li ijadi kulli makhlukin moal aya urang lamun teu aya sabab Kangjeng Nabi mual aya langit jeung eusina mual aya bumi jeung eusina mual aya beurang jeung peuting mual aya laki jeung awewe mual aya jeung sajajabana lamun Allah teu ngadamel Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wah tak ispas urang jeung maulid dan masallah ya rabbana ya karim nah kitu tari Kangjeng Nabi teh dipedalkeunana di kota Mekah ceuk ibuna teu bisa jang ajengan coba kuapa bapak nari Kangjeng Nabi teh dipedalkeunana di kota poho deui mahal geus pangku bapana Bu pangku esot kental orok mah pangku ya Allah kabeh muslim cek ibuna pangku sakayawang ai mamah teu bisa di sok lah beres bapana di pangku geragajang ieu mah pangku di hari Kangjeng Nabi oh kabisa kan ya wah eta hari Kangjeng Nabi teh dipedalkeunana di kota Mekah eta diutusna di kota Mekah teras hijrah ka Madinah pupusna di Madinah dipendemna di Madinah hari Kangjeng Nabi teh ibuna tuh ramana teras wajib pikeun ka jalma nu mukalaf di ngadina nurudolam wajib pikeun jalma mukalaf wajib kedah terang kana nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah urang mah teu hafal ya Allah ya rabbal alamin atuh engke teh bingung di akhirat teh ka Kangjeng Nabi nya urang teu hafal ta eta sabu kade ketika engke geus apaleun eta umur 7 tahun budak ning ngadampal 7 tahun saur Kangjeng Nabi muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in ketika umur budak geus nyampe kana 7 tahun wayahna wajib kudu dititah maksudna mah dipiwaran diajar natapan sana ka masjid pantes imah pantai ka wah masjid boleh ai bapana ngorak ke